Nyangu kana langsung sabari masak ceker ejeng waluh Cina. Halo guys. Tadi dia teh urang teh marinkeun heula sangu kana mangkok ke da tinggal saeutik deui. Seperti biasa we urang manyanguna teh kana ieu kana langsung geuning ieu tadi ieu heula dikarihan heula kana teflon. Tadi dia teh diisikan heula we ku urang teh sing bersih biasa we. Ieu teh da teu kungsi ku urang diberesan heula barang-barangna teh keun bae nu penting mah bisa we jang isikan cek urang teh. Da leuwih-leuwih ngeunah lamun misalna nyangu kana langsung geuning nya geus pulen. Tibatan kana magikom mah geuning sok asa beda we da rasana teh geuning nya geus nya. Posisina wadah teh itu teh lalamrun can di karumbahan cek urang teh da kehelaanan cek urang teh ieu teh we penting mah geus nyangu we jang isi peujit. Isi karihanana tadi we dikocek urang teh da bisi katutungan geuning handapna heula mun teu dikocek. Lanjut urang teh teh gegeroh ieu we wadah nu tadi nu nalalamru dina wastafel geuning da caritana urang teh rek nektekan rek meresihan heula ceker cek urang teh. Sabari neuneunan ieu teh anu geus gararingna cek urang teh ieu teh daripada nalalamru tambu mending kana diteuneunnan. Nya sorangan geuning wadah teh aya we tadi na wastafel urang mah nya meni asa ku hera. Asa cikeneh tadi teh cing teh asangan hiji siki ieu na ayeuna jadi loba. Da urang mah teu kaup kotor saeutik geuning wadah teh langsung we alung-alungkeun ka wastafel. Tungtungna jadi loba we cing teh dina wastafel teh nya geus nya. Sok loba nu ngomong eta caina senan dilelebar eta caina dilelebar urang mah moal lebar cing teh cai mah golontor di lembur mah moal hese cai kos di mana-mana wae. Moal hese-hese teuing cai di lembur mah nya geus nya. Urang masa kainget di kota baheula cai saat cing teh nu boga kontrakan kur cicing-cicing wae basa urang keur gawe ngomong geus dibenerkeun henteu cek urang teh tungtung nama urang teh mandi ku cai galon. Da eueuh teuing manaha cek urang teh meni kieu-kieu teuing cing teh cai teh da di lembur mah teh hese-hese teuing cai cek urang teh di dieu meni asa hese mayar ku mayarna cek urang teh hese cai. Rek ini gawe kokotetengan neangan cai nya kudu kaluhur mah geus cek urang teh nu aya cai galon ku aing dipake mandi. Seger-seger nu aya jeung bersih tungtung nama urang teh ngamodal we cai galon jang mandi. Telanjut ieu teh caritana teh urang teh motongan ieu kukuna ieu cek cokor haya. Geuleuh atuh lamun misalna teh diparotongan mah geuning rarancugakan. Leuheung-leuheung kukuna nu bararesi ieu mun misalna aya nu kotorna buat dikotok buat taneuh buat naon geuning da geuleuh meureun kadaharna oge ningali laladok mah geuning teu diparotongan mah cek urang teh diparotongan we ieu teh nya geus. Dina daging teh segala mararaha dina ceker geus segala mararaha baheula mah ceker teh beunang ku 10.000 teh cek urang teh ieu sakilo teh. Ayeuna mah cing teh kudu 20.000. Emang ngabeungharkeun pedagangan asa kacekek we kos urang-urang nu teu gawe mah. Da ayeuna mah teu bawang teu daging teu naon segala mararaha geuning pula beuli 50.000 teh ngan meunang 3 rupa 2 rupa kadang mah nya geus nya. Teu da cek urang ge urang mah tingali mun cek urang mah langsung we kana kate daripada kana mangkok ngamur-hambur ieu mangkok cek urang teh. Geus aya we kumaheun deui teh geuning cek urang teh daripada dibumbuan kuno itu kuno ieu mah geus we kuracik mah kudu neko-neko di kumaha-kumaha urang mah ieu mah kuracik we nepikeun ka saat caina di ieu anu ya ditambahan di samara. Tah sabari nungguan ceker asak teh cek urang teh urang ieu etakeun sanguna karihan nu tadi teh. Langsung letikan nu badag sanguan saeutik cek urang teh da deui langsung nu ieu nu diparantina ge nah cenah balatak gas eta teh loba nu eusi ieu teh matak gonta-ganti we cing teh meahkeun saeuretik heula. Tah ieu teh kurang teh ditambahan we gula cek urang teh tambahan uyah seperti biasa we geuning bisi teu karasa geuning da moal dikukumaha deui urang mah geus we kieu cek urang teh geus ditambahan samara mah nepikeun ka saat caina. Da hoream kudu digoreng-goreng deui mah hamur minyak hamur gas hamur naon cek urang teh caritana teh geus asak we si cekerna teh ieu teh. Tah lanjut teh urang teh rek ngagoreng waluh Cina cek urang teh ieu teh potonganna teh ku si mama lanceuk urang cek urang teh. Tah cek urang teh kadikeun mah ku abi cing teh urang gorengna sok we cenah dikumaha we ngagorengna mah. Bari geuning itu pameakan minyakna teh nu aya dina kate teh da samet deui deui minyak eta teh can meuli. Moal hese atuh di lembur mah sayuran mah di urang mah da berlimpah geuning teu kos di kota segala meuli. Baheula urang kudu sagala meuli nanaon teh boh-boh nepi ka bawang daun ge di dieu mah alhamdulillah we henteu. Alhamdulillah na teh henteu sagala hararese geuning di mah cai teu hese sayuran teu hese. Di kota mah teu boga duit teh eueuh we geuning sayuran teh lamun lain meuli mah nya sakitu bae we ya guys nya.